Nyahoanan kan dianjukkan intinya mah. Karpet beli bade. Hah? Karpet beli bade 75 ribu. Sayang na pernah nang kain. Kupak kepek sia teh. 2, 3, let's go. Clap, let me hate. Get funky with it. Clap, let me hate. Kata cinta yang apa? Anda itu datang-datang kenapa? Ada apa? Anda itu kelihatannya riweh sekali Marisol. Atuh milu-milu gawe atuh aing teh emang ngedangdut naon atuh nih usah. Anda bisa main gendang tidak? Bisa. Apa? Gitar? Penari latar atuh aya sok aya nu model dangdut-dangdut itu sok aya penari latar teu. Murah bayarna salawe anjing. Aja salawe ribu aing penari latar. Naon gunana penari latar teu? Teu, naon gunana penari latar? Kenapa dong? Nyolok kenapa non aing? Anda itu bisa lagu ini. Apa itu lagu India ya? Tujhe dekha to ye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ Kan kembali lagi. अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए. Anda itu bisa sekali. Jelas dong, aing multi talent. Anda itu multi talentan sekali. Aing multi talent, tapi aing ieu teu boga pagawean. Tujhe dekha to ye jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से. Enak sekali kuncinya goblok. Yang benar itu kuncinya dong. Setelah ini melu gawe ye, minta buka pegawaian. Dulu gawe. Heeh. Aku di dia. Naon? Tapi dah jeung gawena. Daek aing mah. Aing asal buka penghasilan we lah. Aing pusing nih teu gawe penghasilan. Ya, Naon ieu? dia karpet. Hah? Kumaha ade jualan keliling di urang mah 40. Soke jualan sabaraha wae. Kuing ngejualan karpet ieu. Payu itu 70 75 mah payu ieu. Temennya jualan karpet aing mah. Kan asal barokah, nang rezeki nu halal. Ya lamun sapertina ieu Mang Ade ngajual payu salah 75 nya aya 35. 2.000 sahiji berarti nya. Eta satina 10 siki sabaraha? Ya lumayan geus meureun. Asal daek semangat dong, Mang kana usaha. 35.000 berarti 350 berarti na. Mun payu kabeh teh eta. Ya lumayan. Urang ge da langsung ka urang mah dijual 75, Mang. Tapi pan meureun ngehese ngajual anu kieu da kumaha? Hese kumaha da keur baru tuheun ya karpet ta atuh Mang. Komo sumujan kieu meureun nya? Marketing atuh naon kumaha wae cara ngolok pelanggan. Nu penting masalah payu we lah. Asal payu. Oh nya, asal payunya. Payu keur heula sok. Bagus lah, udah daek lah. Dia usaha heula jog Bismillah sagalagenan urang kana kudu ikhtiaran naon kena. Ikhtiaran urang teh kudu daek sagalagenan nya. Ya mudah-mudahan urang teh dipaparingan boga milik rezeki anu alus kitu we. Doakeun we urang teh ayeuna itu dijualan urang lah. Anjing buru atuh ka bro. Sensor 2000 ah. Oh, pokoknya mah. Bismillahan no ade. Lah, nu penting mah urang teh jualan we sing barokah we aing jualan karpet ya sugan we payu ya. Komo keur musim hujan kieu masuk ke labut cokor teh ini. Karpet. Kekeset. Ah. Peryogi kekeset. Mira 75.000. Mang. Butuh abi teh. Ngan keur kosong acisna, kumaha ieu, Mang? Wah, atuh keur aku kosong keur 75.000. Ios dianjuk heula teu. Duh, atuh aya dianjuk pala abi ge karek ngidar ieu teh piraku geus. Lah, si Mama Bager ieu. Peryogi pisan ya, abi serius ya. Abi can ngalarisan ang mah nya geus karek genan ngamimitian geus Saminggon ku abi, saminggon kede acisan. Nya, wayahna nya.
Dua tuh lah, sampai tekagok lagi nanya. Oh, natunya 2 jantan 140. Ya, 140-an ya 2. ya. Aduh, hatur nuhun ya. Oh, nuhun atunya. Pemajikan Abi atau Ada tapi ulah lila teuing. Ya saminggon. Kalau eta geunan. Kajelah asal payu we cek mah nguragi asal payu cenah. Lumayan Karpet. Priogina karpet teteh karpet. Karpet. Kekeset murah meriah 75.000. Kemana ya? 75. Rek. Ieu bahan anak. Wah, ieu mah bahan agenan Molaya 2, ieu mah Molaya di Ciamis mah ieu mah jauh. Kemana ya? Ieu mah di Sukabumi bahan agenan. Halus ieu mah pangalusna. Ya, Tiga bahan kainnya. oh siga bahan kain jadi model cokor rombehan gitu kita bisa bersih makan kieu mah. Bersih. 75 ya. 75 lah. ITA euy. Abi dacan ngalarisan ya mamanawian lah tuh sugan si ngalarisan ya. Hayang mah hayang ieu teh. Tapi euy artosna euy. Minggu enjing ieu teh. Mun nganjuk tiasa teu. Wah, atuh lah dianjuk, tadi geus dianjuk mah geus dianjuk deui wae aing. Mamanawian gitu ieu mah bade dipasikeun ka abi gitu. 75 nya. 75. Janten 80 ka abi dianjuk mah gitu. 2 tapi nyokotna lah. 2 jadi 160-an ya. nya dianjuk ka tulanya. Tapi ulah lila teuing. Saminggu Ulah lila teuing saminggu atuh 2 poe we. atosna saminggu. Pemajikan di Arab Oh, tapi ulah lila teuing nya. nya. Heuh saminggu. Ulah lila teuing. Oh, saminggu. Ulah bohong gitu maksudna. bohong. Padahal bumi abi iya. Geus atuh, Ya, nuhun nya. nuhun. Yo. Nah, kita tadi hayu dua ranjuk tapi bayalah cek si Ferguson lagi asal jadi eta cenah asal kejual we cenah. Ya 2 deui lumayan euy. 10 berarti menang meureun aing 300.000 lumayan. Komisi we aing ka si Ferguson. Karpet. Karpet. Murah meriah 75.000 mamanawian. Sugana tuh tah. Ayeuna keur usum hujan kieu mah bisa laladok ka bumi tah make kekeset dia ya. Karpet. Ieu mah bahan agenan wah Molaya 2 tuh kandal agenan tuh siga kandal kulit badak ieu mah. Sabaraha ya? 75 Mirah. 75. Kak ningali heula nya. Cok. Pah ieu mah Molaya 2 ieu mah barang langki ieu mah. Di Sukabumi jauh abi nyandak nagenan. Oh, jauhnya euy. Nyeepkeun tah 2 deui abi kenan nya. Bisi 2 nana bade. Hiji we heula. Oh mangga hiji we. Ieu kudu ayeuna atosna. Ayeuna tuh ah. Ya ada abi di dieu ameng euy. Paling di bumi di itu jauh. Paling mun enjing kumaha? Tadi deui ieu meureunnan. Tapi bener dibayar ah. Nah, pasti atuh da abi di dieu wae ieu tah. Ya sok cicing di dieu abi teh tara ka mana-mana. Kumaha bade ieu? Tapi banyak di pasar ya. Ade, kan atosna enjing da abi teh. Periogi. Periogi pisan abi di bumi da teu aya. Kumaha? Baiklah tuh gitu mah. Wios. Kayak anjing baru abi ditagih. Ya atuh nya nampi heula nya. Kumaha? Dua nana, Pak? Hiji we, hiji nya. Wios ieu wios. Wios lah. Nya atuh. Nyaho ka tuan nuhun kan abi anjing ditagih deui nya. Nuhun, mangga. Nuhun ah. Yo. Lumayan hiji deui ta. Karpet. Karpet. Karpet kekeset beli bade karpet. Karpet kekeset Karpet kekeset beli bade. Surana itu. Karpet. Karpet beli bade bisi Priyogi. Mira 75.000. Bade. Heh. Biasa kayak ngomong atuh mereka hujan-hujan biasa teh. Kumaha penang teh ngomong teh biasa teh. Naon eta? Karpet beli bade. Karpet beli bade 75.000. Sayangna pernah ka aing. Kupat kepret sia teh. Karpet lain kepret. Karpet. Sia juga. Pernah nanya aing sok Pernah nanya aing teh geus salah ka sia. Karpet abi mah ngajalan karpet lain kepret lain. Karpet. Sia teh. Ini sia. Karpet. Goblok deh sia teh wani-wani 75.000 Karpet dibeli Priyogi. Ini gua sia. Nya. Anjing teh nang sia ieu jalma teh. Karpet karpet kekeset dieu teh, karpet kekeset. Asyik. Kamu ngumpul. Syari kakak juga cabuk ku aing. Hari kepret ku aing. Nah, jadi dikepret kekeset dia mah kekeset. Matok ku sia. Cok.
75.000. Nya. Ku aing babuk sia. Bang teh lieur sumpah teh ujug-ujug rek ngepet aing moal sieun aing ku jalma mah. Ku pangeran aing sieun mah. Anjing pada naon pepet aing. Tapi alhamdulillah payu tah teh sahiji deui euy. Teu sia-sia aing. Tapi eta zaman nu terakhir na lieur sugan jalma teh nya. Aing teh nawarkeun teh kekeset ceuk aing teh kekeset. Karpet, kakak nyebut kehet, nyebut kepret. Nah kumaha jalma teh sukan goblok cilina eta mah jalma teh. Begitulah, pusing anjing ngalayanan jalma kitu mah. Tapi aing ieu menang komisi aing si Ferguson ieu. Sesahiji aing alhamdulillah. Mang. Alhamdulillah. Muka Anda itu cerah sekali. Jelas dong. Bagus, Urusan bagus. marketing perdagangan mah ulah dilawan aing mah. Hebat, Anda ini tinggal satu ya? Tinggal satu dong. Tinggal Bagus, komisi Anda ini. aing mah hebatnya. Iya, bagus. Payu aing mah. Jual seorang tadi 75-an. 75 berarti lawan 10 750. Nah iya aku tinggal hiji berarti payu salapanya. Berarti kena 100 sabaraha gitu ya. Mana duitna? Jadi lah mang kayak suka. Maksudnya Kepencet cek mang lu asal payu. asal payu asal di duitan tuluy. Ai sorangan dikumahakeun dia. Dianjukeun. Ih. Nah kumaha dianjukeun ai sorangan kieu mah tara dianjukeun, Mang. Ai tadi cek mang lu asal payu cenah ku aing teh dikeunang we dianjuk-anjukeun daripada ayeuna nu meuli. Udah ngomong asal payu teh berusaha heula, sugan we payu kitu lain dianjukeun aing mah. Tuh kumaha itu? Ya kumaha tuh dah. Aing mah. Kasaha wae bareng. Teh nyaho aing teh warawuh jamana. Tapi urang dia kene. Siga nama tapi da urang manggilna saliwat-saliwat. Ih seru gelo sorangan mah gua mah teu wau ai kumaha naginang ke. Nyawa tuh kumaha ieu aing? Aing sing tertib ra barang dagang teh, usaha teh. Ben tadi nyebutin asal payu cenah. Asal payu teh dijual jadi duit. Heulaanan mah indit. Lain kalau dianjuk-anjukeun. Tuh kumaha tuh mah? Tuh kumaha duitan ka aing sok buru. Heuh pan duit naginan di dari itu na kumaha? Udah lain ngomong nelpon kumaha atau dianjukeun bae gitu ka aing teh tadi. Aing Lainnya nyahoanan ka dianjukeun di dinya mah. Nyoain teh barang sakikieuna wadi modal jeung meulina. tapi da meureun moal alila ieu meureun. Walillah jalma mah da ngomongan mah sudah manis. Kan bae mah rarese. Waras pisan dah. Kehet ah. Anjing. Ieu mah aing kalakan nu. Iku saate kalakan kieu ya ini. Mang. Mang. Anjay.